Lur orang ngobrol tentang baheula. Baheula mah urang hayang lalajo TV teh, lain TV maksudna mah film no layar gede itu bioskop lah. Mun aya namanya bioskop. Baheula mah mun hayang lalajo bioskop teh urang teh ada urang keur leutik gitu nya. Tah jeung babaturan maksudna babaturan teh anu gede gitu, nu leuwih gede ti urang sok mimilu gitu urang teh tah baheula mah. Layar tancep lah baheula mah. Sok lalajo layar tancep milu ka lapangan gede, ka lapang mengbal gitu nya. Masang layar tancep. Tah dina saku dompet anu di tukang teh. Dina saku dompet anu di tukang. Sok makal koran. Koran baheula mah surat kabar gitu koran. Tah koran teh ditilep-tilep we di sakuan tah. Karena cing eta koran. Koran teh nyaeta keur ngamparkeun di mana urang diupan dina jukut gitu. Diupna jukut. Lalajo baheula teh zaman film Sidono, zaman film Berry Prima, zaman film baheula lah gitu. Tah ai balik teh peuting gitu. Balik teh kadang-kadang jam 2 gitu balik. Leumpang teh wah pahibut gitu. Soalnya pan mun leumpang teh gitu ka ieu lah ku kebon awi gitu nya, aya ku wah meuntas lah kebon awi gitu, maksudna masuk ke kebon awi gitu. Sok hareureui gitu, sok dihuruyan, kadang urang mah ditinggalkeun ceurik gitu lur. Baheula sok ingat gitu zaman baheula tah gitu lur.